kayanya leweng alun poek kayana dekat tingali curug-curug kajan atuh Arya Bima kayaan anak nektok gitu kaya gimana sih Net? Nggak jadi poek Net? Poek iya Bima teras majeng dapalen di payun aya curang aya gawir haridahna penti aya gawir teh nyaeta aya amal atuh Bima dikebrus kena amal ngan mastakana wungkul anu ulag ileug kitu kayana mana Net gimana sih Net? Net tulungan naik Net Net tulungan naik Net Net tulungan naik Net Net tulungan naik Net panuju ya si Bima asup kana emal dari itu tiluhur maka temong euy ada aing nu nyieunna deuh cok sian jangkung badaku ge goblok ku poek malieur moal bisa ojah sia sanajan jangkung gede oge lieur sia ku awewe ku poek malieur sia sok sia tergelut teralirana bukbek mah jeung bukbek jeung pantau sia teh sia karasa Yun kaula nun kaula kumaha jeung maneh keun antep cenah ileug-ilegan dina emal baina hayu urang mehan Kakang Semar dicacang jadi opat beres Jun hei dulur ayo tak gila tadi tutur-tutur si eta tak tinggal saurangnya si eta gini nu sajen manusia Allah dan nu sajen manusia Allah saurang eta ayo gitu nas ayeuna ka mana ulang ini ka Tumaritis ngan maneh mah balik mah balik tapi hayang milu hayang nampo jelema dicacang jadi opat gitu biasanya ngapain dicacang teh eta naon alkohol dicacang teh mah nampo jelema dicacang jadi opat ari Gusti Gus ulah ieu ulah dicari kurang yang milu tapi bisa dipasoka oke jadi hayo ini sih itu kaya anak Arjuna anu tega ningalkeun ieu Bima anu nuju ileug-ilegan dina emal kitu kaya anak kan urang den dihandelem hieum gesang sampereun can urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ningalkeun ge bakal gazambeur deui iya ka serius di Tumaritis kiwari kulawarga Semar Badranaya nuju rengating penggalih margi Semar Badranaya nuju teu Damang Wales arantos aya opat sasihna beuki dieu panyawa Semar langkung parah malahan tos teh muti bumi alam teu tiasa lebet cai oge mung tiasa dihuapa atuh astra jingga dawala parantos beak dengkak nyaeta milarian lanong kawas Semar Badranaya nanging dugi kadanget ayeuna teu aya lanong anu tiasa ngadamangkeun Semar Badranaya ya Kang kunaon ari akang nangis we pun bapak deh kunaon pun bapak tidak mangwales oh sabadintan dari mana namanya kopi
tos opat sasi tidak mangwales ini tos sami ini barang tos lami geus ka mana-mana purber ka itu jeung ka dieu eueuh ubaran bisa nyageurkeun pun bapa deh tos ubar aber geus ubar aber geus ka puskesmas atau sana geus dibawa ke rumah sakit lelos nanaon atuh banyawan kitu akan can dibekam jadi batur mah dibekam teh biji bapaing biji pocer teuing bapaing teh kunaon geuringna lain lupa-lupa banyawa takkan kasih ya bisa Syaban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan seperti anu karanapan ku dewek ayeuna seperti lamun rek dibawa arah mau geus beh dituna tadi dia sabar tadi dia meureun urang kudu tumarima kana kadar teh da pangeran nyiptakeun naon-naon oge eueuh nu teu mangpaat boh cageurna boh geuringna boh untungna boh rugina aituna boh hade boh gorengna tetep aya manfaat di mana datang hade prak anjeun geura syukur di mana datang goreng prak anjeun geura sobar sabab hade jeung goreng tetep datang nanti Allah kene ya Cuk di kantor desa Sukajaya Sukajaya Kecamatan Lemang Kabupaten Bandung Barat di desa Sukajaya nyaeta Bapak Asep Cahya Wijaya Bapak Kades geus 2 periode katiluna didoakeun cing jadi amin dina raraga Milangkala desa Sukajaya anu ka-32 nyaeta menuju desa Sukajaya masyhur mandiri agamis sehat harmonis ulet dan rasional atuh sumping pangarsana Bapak Bupati Bandung Barat Bapak Haji Abu Bakar MSI kali ibuna ka dieu alhamdulillah atuh pangarsana Bapak Haji Dedi Mulyadi sarjana hukum Ketua DPD Golkar Jawa Barat oge Bupati Purwakarta ongko Bagja Dilejangnya Bapak Dede Hermawan Lurah Wangun Harja Kanguna Epi Kangunan BG Kang BG Nur Cahya Kang Dede Hada Waeyet Wajat Waidon Dalang Yosef Dalang Bayu oke aduh budi luas Bapak Kades hei aduh Bapak Kades sono Bapak Kades naon atuh jeung tong gigituan lah tong gigituan ari saeutik mamontong aduh nuhun Pak Kades nuhun nah dicari deui tong gitu Pak Kades tong api-api tong gitu kajeunkeun aduh nuhun Pak Kades nuhun Pak Kades nuhun Pak Kades jadi sekolah ulun ka Siron Pak Kades tong dituntut Pak Kades capek alhamdulillah nuhun Pak Kades nuhun aya Pak Kades Kersinen nuhun Pak Kades nuhun Pak Kades
masuk gitu. Lain naon bu esen. Alah, yang Kang danu kawin teleng dewek bae lin. aya deui kitu. Aya dulu dewek Kang Asep Purkon di Karyawangi. Aya. Heeh. Atuh fans PGH tilu. nya. Fans Putra Giraja tilu Cisarua. Seur. Seur salah rumpi. Sompi. Pamiarta wayang golek oge aya. Aya. Jang. Aya nu kawin teleng dewek bae lin. Aya bintang tamu Bapak Ohang. Mana kapayu? Mapai jalan satapak ngajug kai dilemur ndamara sadapet sabab kaya nudit yang hujan angin dodar gelap gaya debat terhiuan sanajan awak pancucu debat uli kajan teing maksudnya naon? Ya, Ohang ulah norostos gitu ngalagu teh. Emang kudu Jika kumaha? jalan ti dieu ka handap Kumaha tuh? mudun sih teh. Ya, ai lagu kudu aya koma peuna. Kudu aya koma peuna ulah tuluy lempeng sih teh. Bahaya Sing ngeurang. ngalageuna lain ulah urusan hayang-hayang geura anggeus. Ya, kudu ngeunah kadenge kunana lajo. Da urang teh urang Sunda mah ulina jeung rasa. Heeh. Ya, dekeun lagu nabi teh. Hah? Lagu nabi Eta ngapai jalannya kapak mawar bodas. dengekeun. Mawar bodas. Mawar bodas cing lagu dengekeun. Asupan. Neng nong. Cuma sumang belum. Mapai jalan satapak ngajuk juga hiji lemur henteu karasa capena sabab aya mudi tiang. Hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiyuhan sanajan tuh cimanja sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Lain seuri turutan si teh. Iya. Mapai jiwaan. Mapai jalan satepal ngajuk juga hiji lembur henteu karasa capek deh. Capena, capek deh. Capena sabab aya nu diting. Hujan angin Dordar gerak gelap. adalah taya tempat kenyuhan. Sanajan Awak rancuit rancucut rancucut tepaduli ka jeung teuing. tepaduli kecil. Oh, Nu penting mah sarapi katampan anu dituju teh ngareng pemawan dan tumbang jadi biar tugas teh moal pembaca aya nu boga balik asa ore yang mempambe asa ngalayak teka sawah. teka sawang nih teka sawang. Cibalik setengah lagu teh lamun ngalagu cing bener ngalagu ulah moyo deh gitu. Udah Cek aya. dewek ai urang Sunda mah jeung rasa. Nya kita oge jeung rasa. Heeh. Ngan eta milih rasa naon. Rasana kabeh ge jelema mah sarua sarasa. Oh. Sarua jelema mah kabeh ge sarasa. Untuk bisi rasa naik. Naon? Naon sing ka produksi lain. Iya jam jualan di situ jam. Naon teh? Mereka jual suku. Ayo di dieu ya. Sa
aja suh Eta budak tuh dia. mana Eta anu mana Eta nu make baju hidung. halo wabat lu biar kan dia lain aduh gusti tanya kunci begini Naon? aduh belum aduh sedih Kalau karek ngajual senal. Itu bukan belum Allah wabat bukan senal. tapi lain tukang senal itu lain tukang senal Naon? Bapak Bupati Purwakarta Bapak Haji Dedi Mulyadi Heeh, eta mah kurang Purwakarta. Naon? Aisyah beletuk ke kain deh Emang kunaon gitu? Yay! Maksudnya nyampe tot. bina-bina teuing teh Iya teh dah. Tapi ya dah. Tuh iya teh iya nah. Lalu kieu mang. Oh, Punten biasa ka dieu, urang. biasa ka dieu. Mana we? Ieu teh Bapak Haji Dedi Mulyadi Ya, emang masalah apa? ya jelas masalah dong Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, Rampes, Kang Bapak. Eko. Alah, damang Pak Damang. Kemarin teh nuju ngobrol sareng tongeret. sana setengah Pak ieu mah wadukna ayo lebih parah Damang Pak Ohang. Alhamdulillah. Meuni kasih. Aing atuh. Meuni kasep cek nu gelo. Nya aing mah bener disebutkeun. Tapi kelo pan saha nu ngomong tadi. Biasa ka dieu, Kawana. di dieu ngadeg. Nya siapa? Tos diizinan da ku Bapak Bupati. Bapak Bupati Bandung Barat Haji Oh. Abu Bakar. Nuhun, Anu Bapak. nyaah ka rakyat nu deugeuh ka rakyat nu dinika cinta beugi ka nanaonan aya di dieu. Ah, Nanaonan aya di dieu. dionang ku si Lurah. mana susah sisi wae Pak teh Lalu rama ngonang dalang, Nya teu ngonang ohang. nya eta ke itu cenah rek mayar ku esen. Coba calik ngajajar. Ngajajar. Di dieu meni mirip. Miripnya aing teh atuh. Aisyah dipuji teh leuwih nyanyul gitu cenah Kulit teuing aing. Ohang mah lamun dinu beungeut mah memang rada papalimpang. Papa Lima kumaha Pak Ai beungeut siga cepot, mohon kalakuan siga Arjuna. oh juga Arjuna kumaha Pak Kalakuan kalakuan Arjuna kumaha teh emang kan biasa di mana-mana ngawur-ngawur piranaeun. oh beki kawewe karasa Naon? si Arjuna Nila moko teh tadi buah-buahan we. Ulah kitu ente. ai ente teh naon Hah? ente teh naon Kamu? Kan kudu nama kieu nya, ieu potnya. kumaha Pak Ari beungeut model kieu teh kalakuan teh luyu. loyo Jeung beungeut. nya Siapa ai beungeut siga cepot, kalakuan siga Arjuna. Ieu maksudna naon ka mana ya tujuanana ya? Aing geus teu ngarti. anu matak lamun teu ngarti tanyakeun Apaan erek? Ieu kerek kagebu. Sia. Coba siapa lebah beungeut. Maaf. Tingali tarang paburantak siga. tuh Siga lapang sepak bola terjuk untan. Beungeut panon kences. Pipi kembu.
Irung siga naon tapot kira-kira? Irungna Pak jika kutia. Untuk tinggali persis untuk si cepot. Karasa Suku Jebra, Jabar Roromekeun, Kulanas, Kekeongeun, Beteng Burutu, Kanyut Burut sih. Karena kanyut disebut pisang kanding sia teh burut. Nah ai laku lampah sia teh. laku lampah kumaha maksudna Dengekeun ku sia ohang kalakuan sia teh siga Arjuna. Arjuna kumaha Dinu gelis meting dinu denok monok tirana sia tara balik-balik duit panggungan ge bea kabeh tapi ka imah ge ngontrak wae. Pak Bupati Bandung Barat mangaronjatkeun supaya rakyatna teu mariskin bisa barang dahar luar ari sia di mana-mana nyeun kamiskinan. maksudna naon kamiskinan kumaha Di Subang sia ngawin awewe geus gableg anak terus ditinggalkeun. Piraku nu kitu teu ngamiskinkeun. hiji eta di Subang Di Sukabumi sia ngawin urang nagra gabrek anak lalaki hiji deui ditinggalkeun. dua aja nyata mah Di Cimahi sia ngawin deui ditinggalkeun di wae anak lalaki. telu Di Banjaran sia ngawin di wae aya anak lalaki ditinggalkeun ku sia di wae. obat jeung eta Di Majalengka sia kawin di wae gableg anak orok keneh ayeuna sia geus 5 bergu. nah Karasa Terus bika contoh mah Pak Bupati Bandung Barat tiba heula teh bikaina hiji teu ganti-ganti karirna alus satya satuhu ningang di sia panyakitna hamurkan. naon kanyut manger nu ieu kita ganti ye dihamur-hamur mun kumaha ngagantina Ari unggal tempat sia ngawin terus ngesan unggal tempat ngawin terus ngesan berarti sekajut sia dihamur-hamur. oh eta maksudna ya Akibat randa loba di Jawa Barat urut sia negara plek penghasilan ayeuna eueuh nu tanggung jawab besar lakina nu antukna sia nyeun karuntagan di unggal tempat ngaku toko sunah ieu kalakuan papaling panjeun kasunaan ngaku nek ngajaga harkat martabat urang Sunda ari gawe ngarurujin urang Sunda. nyata tadi lagi geus dipikir uing udah awewe nah Buktikeun ka balarea yen maneh rek ngabela harkat jeung martabat urang Sunda lain rek ngarurujat. arek da uing mah dibalakan buat tekad atuh asli Baleba mana boga tekadna ku sia dirurujit si awewe digadabah terus ditinggalkeun belegu. oh nyatu ayeuna lah di ayeuna lah boga tekad dan di tekadan lah Nekadna kumaha? di tekadan di ayeuna si Ohang rek ngajaga kehormatan wanita Alus kudu dihormat begitu. Kudu dihormat. sabuk hidup sabuk jauh anak mak Halus geus boga tekad gitu mah. Siap. Kudu kitu aya ngaranna tokoh mah. Siap. Dihargaan awewe. oke Dijaga martabat jeung kahormatanana. Hade pisan tak Siap. kadan. Saya akan menjaga kehormatan wanita. Sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain, saya akan ambil duluan. siapa tuh? Maksudnya diamankan supaya tuh kagak dabah. Tapi kusia di kada Pak. Tuh lamun naikkeun bae. Goblok. Mau digada apa tuh ulah teh. Eureun
kawin cerai teh nya akibat loba randa nu antukna kemiskinan naik. Ngomong awewe urut siapa pak tuh udah nu ngawin deui. Nah apa Pada batur ge embung atuh. Oh tilas saha ya teh cenah bojo teh rana teh tilas tong nyeret nyemol daekeun. saha nu daekeun dawe nomor kaperempuanan gitu nya rek dieureunang pokona Gereureunang tak kalakuan goreng batu teh. siap rek jayeuna wing rek eureunang kawin cerai rek naon rek kawin eueuh ulah jadi supaya ulah kabeh aya kan Dengekeun sia. Cing geura mikir atuh laku laksa hirup. maksudnya kumaha Geura ngukur ka kujur, geura ngaragap ka awak sia teh. Unggal penting sia teh dihonoran ku aing sia teh. Usukan jeung aing dulu, pake to jeung aing di wae. Heueuh. Berarti kan aing nu mereka sia teh syariatna. Heeh. Heeh, berarti aing teh salureun maneh syariatna. berarti wing teh hanapeun maneh Benar. itu menang mana atuh Nah sia teh sing mikir atuh. maksudnya naon? Ari aing nu merekna ngan hiji, ari sia nu diberena 5. Sing mikir atuh. Monya Pak Bupati Bandung Barat bojona hiji. Ari ajudanana 7, pan urus 7. Pokoknya Sia ge sarua. Aing nu merena hiji, sia nu diberena 5. kumaha Sing mikir sia teh. nah mikir kadinya nah betul jadi mikir kadinya babadinya nah kadinya aduh udah lebay sih cici ngerti datang kade cik main mikir maka perasaan Sing make perasaan, sing nyagap hate atuh sia. ya iya depan iya gitu aya mama menjaga mata dan keur yo Memeh nyagap hate batur, cagap hate sorangan. Memeh nuduh ka batur, cagap diri sorangan. Ulah nunyuk-nunyuk we ka batur goreng patut kalakuan sia can bener. kumaha tuh tapi nah berkadinya mikirnya jadi kana 5 jeung hiji tuh hiji aja kitu aing hiji mana 5 tuh cie kabitaeun kabitaeun ye yang 5 saha nu kabedaan teh si Dedi Naon nyebut naon sih keneh? eta si Dedi Nyebut naon sih keneh? si Dedi Nyebut naon? si Dedi Kunaon cenah si Dedi teh? kabitaeun juga Saha? ya Ini alus. halus kumaha nya sia halus pak Alus, pan ieu teh lamun di rombongan mah anggota rombongan. anggota rombongan Lamun jeung rombongan dalang dadan anggotana, rombongan MK9 anggotana itu anggota kuring na rombongan kesenian mah. Tapi ieu anggota geus wani nyebut sia ka pimpinanna mah tandani alus. halus Ieu anggota teh geus ngarasa sarua jeung pimpinanana. Lamun anggota geus sarua ngarasa sarua jeung pimpinanna berhasil ngagedekeun anggotana. Geus makmur. Malah sia mah kaluwihan ka makmuran teh. Geus tunjung. Teu mikir. Deuleu sia ge dalam upaya sukarna sabrek-abrek panaekan loba. Hiji sia teh. hiji Oh, wajah mau diontrok siap urang dinya goblok deket sih teh oh palitinya punten ya dengekeun air rada teu ngarti. Biasa napan lamun nu sering nu sieun diontrak ku majikan nama bupati. Ya paling leutik camat. Ieu mah dalang sieun diontrak ku majikan teu ngarti dalang ieu mah. cak kaya gua Meuni teu ngawaris ka bapak. nya oh sama Ya, urang mah menghargai perasaan wanita. wanita itu perasaan itu harus dijaga kan wanita itu perasaannya lemah oh sensitif bukan baju kan Lain, ai kita itu tinggal harga anting sieun. ngalolo nama sieun ku si oneng Dengekeun. Sing mikir atuh sia teh. pikir cak
aing ngawin rana aing harti Nyambung. ngawin parawan ya wajar Bener. nasi ini dikawin Ini sok ngadengin di Garut sih orang desa Kertajaya Oh, sih. kecamatan Cibatu Oh, sih. ini nak kain nyamperkan Oh berarti hayangan ka di dinya. lain hayangin kain sudah bergum ini cekia orang ke Garut hari tata ini udah Kang Dedi naon ai cep ohang di mana cep kasih Allah kunaon gitu nini itu ka cep ohang eta teh carogen ini nu ka-7 Beda artinya. cek kuring teh piraku nini di antara carogen ini nu ka-7 teh cep ohang nu paling berkesan malam pertama nanti Aya mau bukti mana mah. aya buktina Buktina naon? hiji dicatat di kepala desa perkawinan nama 2 aya bukti fisik untuk mana coplok tilu Maksudnya naon? eta teh keterangan di dokter rumah sakit Kumaha? ya maneh mah fungsi di forensik Di forensik kumaha? dipariksa ku kedokteran dipariksa dibedah untuk mana coplok tilu naon penyebabna dokter nyimpulkeun huntu mana coplok tilu teh kulantaran aya bakteri di nu huntu mana Bakteri naon? bakteri teh diteliti asalna ti mana sing horeng bakteri eta teh di dunya aya ukur hiji tempatna dina susu ini Jadi maksudnya naon? berarti maneh teh karacunan susu ini Wah, beda. Kita maafin kan. Batu aja. ari mana eta ini Teka aja kecot kumaha sih teh. Batu aja bener. Ah sama calametan nih teka Eh, aja. selama tak bener, wing mah teka aja dah eta maksa nih. maaf ya Bupati Bandung Barat ge aikan ini jompo teh kudu disantuni dibere mere we kan ini teh hukum lah dikawin meureun Heh, tadi nama rek kitu wing nah, terus kumaha Nyaku wing tadi keset dibere di iman gitu pek we. ketinggalkeun sing ikhlas siga bupati ka masyarakat Ikhlas eta oge tadi nama. kunaon dikawin Heueuh ngan uing dibawa heula ka iman aku sini nih. keur di imana tong dilayanan atuh Heueuh uing oge teu ngalayanan dipaksa. Dipaksa yona ditolol-tolol. ngahinar Ngahinar tas sakit kieu tatep mata teh. Leutik ngagorok minta bantuan ka Ibu Bupati Bandung Barat Ibu Ketua PKK bantosan abdi bade di beberik nini gitu oh barang di sing kanu kelo wing. Kitu mah bingung wing gogorowokan tengah peuting. Wing teh sedek-sedek. Nyumput dina naon? kolong ranjang Ranyang. lompat ke dapur Dapuran jadi sedek ieu. lewat jendela Jendela ge eueuh. ke Rupanto Apaan manehna di hareupeun panto. jadinya kumaha tuh mana Wing teh disedekeun kana pilih. nah, terus Kieu disedekeun ka dieu. Ini moal. Ini moal ditolol-tolol teh susuna teh. Ini moal beki deket. Di moal. Ieu kona. kena naonna di kumaha ke kata nini Di moal. Bukan moal. Beki deket moal. Jadi moal. Kata orlo utang oh gitu. tapi cek sini teh kieu cenah ari jeung Kang Ohang teh nu paling berkesan jeung nini eta cenah nini beres oleh tangan teh nini diantar ki Ini ceritakeun kituna. sini ngaku Udah eta mah tadi nama manehna ieu kitu da ieu mah nganukur ngantor jauh eta oge. Gawe ai mana kungsi ningali nini ki henteu ari ningali mah ngadengekeun. kumaha coba itu sinendele dan ini HRS mendingan aing ngabodor sia maju kawi HS aing balik aing minta amplop Akhirnya es diris. beli karunya nya itu baru gak salah itu juru kawin Ente. Baroga KBG. Sampai kayak usaha laki ya. Oh, salahkeun teh opat teh. sok Ikalanya naon ya maksudna? Apaan di nini? Ku diperagakeun. Kayak bupati ka dieu kes karep teu saberes nini ki Udah dijing nini. betul lagi jadi nini bupati Bandung
Bupati mah. Aduh, Mbak, mereka mana? Lagi. Ini jangan tanya tuh. Hari zaman ini hari tama berarti tahun 60-an. Nah, Lagu nanti upit di mana? Lagu Tilil. tilil. Mana bisa tuh lagu Tilil? Apa? Kumaha? Tilil, tilil, tilidok jalan tong, saya sadakong, kuring diudak pakong, pakong lubat kakolong, di kolong angin ngagonggong. Rusak lagu ya. Coba aku juru kawin Anom. Ada, ngesila ada amprok. Kurang naik lain beladinya ngogorowok ceng deh juru kawis itu amprok ngogorok kalau tuh buah kebogona lain saya Ulah nurutan uing. bising deh bising kebejakan tarang siapa Pilih Bapak Dedi Mulyadi anu bager. cewek matre aingnya nyaho maksud Pilih Bapak Kades Asep Cahya Wijaya. Pilih Bapak Haji Abu Bakar anu bager anu kasih. Anu kubisna nggak jadi. Pilih dok celempang saing asa jabang kuring di udang bakong aduh kuring turungan lalang 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 Kemana pacilingan ya? Oh, pacilingan lu beak itu. apa cilingan beak sih teh? Ya kan ringu. Oh, baik nak. Kontang kakai lah. naon santai teh Iya, gara disangka cacing. Yang tokelo sugan. Dilodok ku kieu wae. Lain cacing bisa kalentah urang. Kasawah. naon eta ke sawah teh Heh, ini. ari maneh teh di calana jero Wah, ini mah teu kudu make cara jero bae na ge. Kasawah. salah naon eta teh Panganggusan asa ke buka. harus ya Aduh, eueuh. Bae dawuh cai. Ku sapi. aduh siapa di jorok Ada bae na ge. kurang Bandung Barat mah teh jarorok sateh ini ge api Apaan urang kitu ieu mah. sabab sok dibimbing ku ibu bupatina hidup sehat Tapi koeran gitu naon? asa naon di koeran teh Hah? Eta ku tanah kebul. ampun deui Oh, udah uci. keheula sia teh cenah geus kan kungsi kawin karana anak dua mana kungsi laguna teranda mah geuningan itu Panondari Panondari. Kabung Bulengan Kabung kerjaman dalam Cecep Supriyadi Kabung Bulengan. Panondari. So kumaha bisa tuh Iya, manan dari anu bager anu sayang, kadila sakedenggung. Akang rek mah pepeli, ngatolali, wau kelek. Bau belegung lain bau gitu teh. gerak kudalang gerak peragakeun Panondari
Banun dari anu gelis ke desa kedeng Nyai Akang rek belepe beling eta kadian kadian Banun dari kadian 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 aduh halayeun kadian nu geus kawanti-wanti nu endah kabina-bina panon dari jungnang tunggal salalajung lempang kasangalong kewan anjir sorana woi hebat ya kajen teuing pae ngabale bangke daripada teka untun tikung kata mangbeas laksana kapiduriat panon dari geraka dia caketan akan ayeuna harga cabai geus 200.000 non dari wayahna tongahakan baso jeung sambel wayahna izukang matongnya mah sabab cengekna ge mahal sabab panon darina mung melak cengek mung melak cabai gawena nyoh HP wae isu kantong kagoda ku ngaran si Ohang panon dari sabab si eta mah lamun ngawin nyaren kerep ari mere jarang ayo siareun siapa ngenawe si eta aing siapa dipangmayarkeun ongkos aing dipangahaleukeun ongkos ngonaon tuh dah sabenerna jadi lantaran ayo kuliah kabuah-buah begitu nasa estuna nu hees nolol huntuna anu mantak anu mawi sirah botak katingang awi gulug dugdak mun motor kabanyaran nu bodog di udag-udag budok korek di bodaran Mang Ojo jeung Mang Ucu rek mulian loji eje anu ngejo teh di baju susuna di ganyome aduh kan nyeret di Gunung Gede sayang piit kahuruan naon teh awewe tara gede eta naon baru luar titis ya ngabingakeun Bapak Bupati Bandung Barat Wah Ibu ieu mah aku dormat teh jauh-jauh kela encan sia kiih rana sia teh aduh aing habis sih asup teh geus kongo aing mah ya aing mah kudu peragakeun deui sok langsung langsung ayo rana jeung hewan rana gaul Pak Pak Abu cuma kantor bupati diketrok sudah kan iya oh iya aduh naon eta teh pantok iya pantok rusak di iya boleh pula naon teh anerok aduh naon eta teh kancut jeung hiber
udah kalong bisa tecang-ceng teh. Tebak angin. Aduh. Sorak naon eta teh? Keran ieu mah. Keran yang digedean. Kolak cau. Nah, kolak cau sagala. Suaranya apa nah? Sorak naon? Suara nu kieu. Geuning kolak cau. Apa? Sorangan jadi gitu. Sabab eta nang ngaluarkeun kolak cau. Kolak cau. Asa naon teh tungtungan gitu. Ai saya prutan sagala. Apa itu kang dituturkeun? Ulah mumpung di kamar cai. Kocok. Naon kocok teh? Mau karo obe. Pisek Obe ngisang we. nya kena. Aduh, geuningan ti sisi sagala. Apaanan ayeuna mah sok aya nu sisi. Sleting mah. Ieu pantau teh tadi muka we mah. Alah, jadi teuing mah. Sabar. Aduh. Urang sauran. Bapak Bupati urang Sarerea teh Bapak Haji Abu Bakar. Oh, ane kapan saya Bapak Haji Abu Bakar Bupati Bandung Barat. Aturan tinggi kapanggung. Teu, hati semangat dong. Bapak Bupati lah cemelah. Di pohon ini. Tuh, alhamdulillah ya. Mun. Mangga Bapak. Mohon Pak. Mangga. Alhamdulillah Pak kasih tibu budak. Rampes damang Pak. Alhamdulillah. Aduh terus lamu itu pernah ya Pak. Sononya. Mohon atuh. Mohon aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan Pak Dedi hatur nuhun dia. Mungkin dia ke Lintang Bagjananya, orang Sukajaya. Ya. Dua bupati ya di Payunan Manjen teh sadayana. Itu tempatnya. Mangga. Pak Asep Wijaya, mana Pak Asep? Mayun ka dia aja, nu gaduh prakarsa mantena. Biasa nepangkeun silaturahmi antara orang Purwakarta dan Bandung Barat. Mohon atuh Mama, Bapak pilih bari anu dibikin ka wargi. Ieu mah nyangakeun pangreueus ya kabagjaan urang ya. Ku ayana paniatan Pak Kades Sukajaya ya. Desa teh sabaraha tahun Pak Kades? 12. Tuh. Jadi urang teh berenang teu karaos waktosnya Sukajaya teh ayeuna teh usiana parantos 32 tahun. Urang ketok. Begituna ya, ayo teraskeun ya. Naon anu parantos ku urang karaos ayeuna ya. Utamina Pak Dedi ya, dia semangat ya teh. Orang Sukajaya teh. Gotong royong na, Bapak teh urang teh. Ya. Da yakin ya teh. Urang ayeuna lamun teu dipanggeung ku waktos mah jigana dugi kandur beduk suhu ge resep ya. Ya. Komakantenannya ya, urang katatamuan ya. Dalam di Purwakarta nyarengan urang sadayana. Ieu tawis ya. Urang Purwakarta, urang Bandung Barat ngahiji ya. Nanu minamina Jawa Barat. Doakeun ya. Pupuh urang ya. Di Purwakarta sugan we nanyeur. Jadi ulah hilap ka urang Sukajaya. Amin. Didoakeun mudah-mudahan iku sing tiasa neraskeun Bapak. Amin. Keprong sadayana.
Pot. Pelan Pak. Ari bapak pada ngadalang tuh bisa. Mohon, ya. mohon. Oh. Ya mohon dah, jadi dalang sadana mah abdi mah payung, Bro. Nurutan ohang ya. Mereka bojeng sieun salah. Mohon Pak, tuh naonnya Bapak mana? Teu sabios-bios Pak. Pan Bapak mah bapakna masyarakat, Bapak mah. Bapak mah gagah teuing ganteng teuing mah. Ohang mah tong diturutan. Ampun, hamur. 5 Pak. Nuhun. Jadi bapak mah teu biasa catur nu panjang ya. Mohon. Mari hayang ngupingkeun ibu senen memang. Oh gitu Pak. Nuhun. Sina pakaulan. Mohon. Saya Pak Dedi biasa ini yang ngupingkeun raos pisan tadi. Mohon Pak. Saya bangga. Pak Kades, orang saya naon itu udah pakaulan aja dah. Atuh Bapak mah bade nyawer mana? Pakaulan Bapak Bandung. teu kedaseun rembutan Bapak. David teh ngangge bensin gitu. Pakaulan Bupati Bandung Barat mah ngabodor teu tiasa. Mohon. Nya, Mohon. rek joget teu tiasa. Leres. Amplop itu gede. Nah, eta. Pak Bupati Bandung Barat mah nu tiasana hiji ngawangun Bandung Barat. Amin. Mohon mugia diteraskeun ku ibuna Pak ka payun Pak. Amin. Udah tidak ada anak. Amin. Urang tara 1 juta diteraskeun ku ibu. Setuju saya Pak. Amin. Doakeun di sehat teh Bapak Bapak. Amin Pak, Bapak sehat, panjang yuswa. Amin. Panjang jabatanana. Amin. Amin. Ya makanya. Mohon gitu. Bapak ulah waktu kuda kodok tenang ya Pak. Cicing itu dibagi-bagi jeung SM. Iya Bapak meni jero kodok. Lain Pak. Nah itu Bapak teh aduh. Bapak Pak Nabi Pak. Aduh. Eur ka dieu keur bae. Nuhun Pak jajakun ka Ciro nuhun. Jadi Kang Sinen Pak. Ya, sama Ibu Sinen. Oh Ibu Sinen Pak. Mohon. Nuhun Pak. Are dalang jeung sinan kalau dirawatan kabeh. Ayo ka Sinen. Gaya waktunya. Gaya ada segaya. Mohon Pak. Mohon Pak. Mohon saya Pak. Mangga nuhun Pak. Ya Kang Alok ya Pak. Ya Pak Karul. Kang mau siapa itu? Sama Door Prize. Oh door prize. Sugane siapa teh nu meunang nama? Abdi Bapak na. Tahu ya nuturkeun Bapak ya suga. Siap Bapak. Atur nuhun. Mangga Pak. Ya. Pamudi ku Pak Kades Kang Atus Pak Dedi ya. Tabis di masyarakat Desa Sukajaya kami nikah cinta nikah rumah ya, mudah-mudahan tatanena hasilna ya biasa juga makan ayeuna teh ya. Da urang Sukajaya mah tukang kembang, tukang susu ya lah pokoknya mah segala nyampah. Lain susu nini-nininya. Susu sapi ohang. Udah nenek kasih susu sapi kayak nini-ninian. Aduh. Perhatikan ya kembang begitu ka imaha. Hah? Teh nyimpang ke mana tuh nih? Mohon atuh nuhunnya di sadayana ayo urang teraskeun kupingkeun sakseni ya. Mudah-mudahan biasa jangan bakal urang kasih sadayana. Amin. Atur nuhun walahul muwaffiq ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga atur nuhun Bangga. Ya semoga mangga jeung aduh case. Jeung balurah mah atus lah. Bawa esen. Tuh tingali hang picontoeun nyaa ka bojo ka masyarakat. Ohang teh kedah nuladan ka Haji Abu Bakar teh. Tos sepuh ge tingali ka nyaah ka masyarakat. Nah kieu ka nyaah ka bojona ari maneh. Ya kumahan kewe can bosan. Dacan bosen kumaha. Itu maksudnya dahulu itu mah insyaallah da bener piraku teh rek kituan bae. Sing horeng pan lamun kegiatan kuring unggal poe sok make kembang. Heeh. Di kantor kegiatan muter dan kawani we tapi teu kuat kumpes piringna ya. Ah meuli deui we atuh kebeus. Meuli deui piring mah piring plastik. Genting piring plastik Pak. Ai maneh sok boga perasaan teh. Hiji deui sia kawin teh. Iya. Ki teh hiji deui parawan sia encan. Teh, aya suka teh geus pohoe mah. Parawan kudu. Parawan, laguna Sambalado parawana sok sia. Sok. Sok semono.
So, kayak udah mana? Sama tadi kesalah di sama Naon ada seprit. sorana Sora naon? sorang ii Nah geringan seprit. apa nang seprit kan tadi mau tahu terus kok tahu cuma panan karaban seprit asa basi kabeh gitu ha cangcut dibuka tuh wah disusul hatinya kau hasil dari poeker tentu celana pohon dipakai baik usah saya usah mau tidak aku pakai ini baik dari capek pun Kang, ditinggalin penggemar. Kang, adik kan, tapi kone, adik. Kang, Kang tapi kaburu. Bisa bulu Kang. Oh, gitu saminggu sabar kali akan teh gituan. Tepira mau saminggu 7 kali. Walah. Tepira cenah. Atuh ngapo we. Wae kan wah. Kan ohan. Hari markiran geng sabarasa dinten. Kirang langkung. Tadi kita ayat 20 ayat 4. Ayat 20 15. Biasa bahasa barasa letter. 8.000. Dahar di luar. Jeung budak. 5. Apa? Akang pamajikan, budak hiji nu gede, 4. Hiji deui saha? Putu. Icung ilu. Iya. Mahi 20.000 sapoe. Ente. Tapi hirup geuningan. Tapi bukan topi. Jeung buka topi. Ini sepatu. Hah? Kengengannya. Ini sepatu. Ayo mau pakai Mulu. Halus. Kang atuh geus beres markiran teh bari ngingu-ngingu nae atuh. Doma di mana doma? Bari ngedoma engkol kumpulkeun, urutna bikeun ka doma. Pan halus teh gede. Daek teu? Insyaallah kalau Bapak masih ada. Daek. Dibere. Kulantaran akang geus apal Ibu Hajah Kelin Abu Bakar, kukuring diberi hadiah ta 5 juta. Wayahna belikeun domba bikang 3 mahi ka 5 juta 3. Keun teu dijaluan ge akang daripada ka pamajikan wae. Akang teh kudu aya peningkatan. Hah? Akang domba tina markiran. Belikeun nya. Eta belikeun ke tambahan ieu, tambahan 1 juta jeung nyeun kanangna. Nah, jeung meuli kanangna. Sih. Aisyah naon paneleng orang. Dibere duit. Terus meuli domba me baranahan. Halus Pak. Itu reaksi orang lagi. Itu reaksi orang. Nah, maneh? Hah? Oh, nya mua Keur budakna ya, Pak. Bersaha? Oh, jeruk kawin. ya. Sik. Boleh Bu. Baik geus lecek ieu berarti gila dina dompetna. Baik 2000 ge asal ulah hasil korupsi we.
jamin Bapak Haji Dedi Mulyadi mah Guys, jadi amrok jeung kuring dinu hajat lemur aya berkah akang. Minimal saurang menang rezeki dasar rea mah teu bisa. Mudah-mudahan ieu acara jadi panganter kamakmuran akang. Lain ukur atret mundur maju. Akang mah beurang mundur majukeun mobil, penting mundur majukeun bobogaan. Ampun. Ganden. Ulah kikituan teh. mana ieu mah kieu nah Oh gitu. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Abu Bakar, Pak Haji, ngaturkeun nuhun. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Haji Abu Bakar MSI Waduh. Kabupaten Bandung Barat. Aduh. MSI teh naon Kapalurah. Kapalurah. Oke Pak. Iya Pak Kades. Pak Kades. Pak Asep. Ngatur nuhun. Pak Kades. Ngaturkeun nuhun ka Pak Asep Cahya Bapak Kades Pajaya. Mudah-mudahan suka bikin jaya. Mudah-mudahan suka makin jaya. Ulah poho. Akang atret ulah sering teuing. Mun keur tipe-tipe bising anakan deui. aya atlet teh naon majuna tan bahaya mah Oh, hari itu mah atlet. tan bahaya Aduh, masa salah bener ka kuring. Poho. Eta kuat poho, sasalaman heula ka dieu. Oh, ieu teh saha ieu teh apa Bapak Dalang oh iya itu iya bab bisa namanya Bapak Haji Dedi. iya pokona lamun kuring ngaliwat akang langsung maju mundur. Kira kan? Nu di dieu ulah sok maju mundur wae. Eureunnan. jadi ulah gitu Ganek. Ulah gitu teh. Tah maneh eureunnan kikituan teh. Siap. Ada mau parkir ya. Jadi hatur nuhun wilujeng ka Desa Sukajaya. Mudah-mudahan rakyatna teras rempuk jukung sauyuneun ngawangun desana kanggo kamakmuran masyarakat. Amin. Mudah-mudahan wengi ieu janten sumangat urang nu ngagedur nganjeurkeun kasundaan silih asa silih asi silih asuh. Cag salam baktos kasadayana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. sampai